Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawi. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caanga berang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta suara karawang 103,2 FM. Panarajang Sirawing deui bae anu keuna kana anggota badan lawan. Tapi seperti hana tadi, Panarajang Sirawi jadi ngeplos leungit kakuatanana, estu daya pangaruhna pikeun anu jadi lawan. Sirawing luncat mundur deui ka tukang, sedangkeun Ki Barajul nulak cangkeng bari neuteup ka Sirawi. Mana kehebatan Silaing Sirawing ha? Piraku ti tadi kan saukur sakitu kekuatan tenaga lapisan anu bisa digunakeun teh ha? Coba panarajangna anu lebih kuat dari Rawing. Henteu karasa naon-naon sia deuleu. Sirawing jadi kaentepan ku rasa panasaran oge. Sedangkeun Ki Barajul beuki gemes
sabab panarajang manehna acan aya anu bisa kena karena anggota badan nu jadi lawan. Entong wakan mulak cangking Kibaraju satuntung masih keneh beuki sanggup aja ngingum cai salua weh jeung kuring lur ya. Sirawing tembong dina waktu harita luncat maju narajang ngaronjatkeun ajen panarajangna. Kibaraju anu tadi nama rek narima panarajang lawan tanpa nyingkahan panarajang Sirawing lantaran diri nages dilapis ku kekuatan ilmu weduk banyu. Harita jadi ngaranjuk kaget sabab leungeun katuhu Sirawing nebarkeun hawa panas sedengkeun leungeun kencana nebarkeun hawa tiis. Lian ti eta anu jadi sasaran teh ayeuna mah lain anggota badana tapi sapasang panonna. Ramo-ramo leungeun Sirawing ngarah kana sapasang panon Kibaraju. Kibaraju kapaksa kudu nyingkahan eta panarajang sabab manehna ngarti yen sapasang panon memang teu kalapis ku kakuatan ilmu weduk banyu, malah sapasang panon memang mangrupa titik kalebahan dirina. Kibaraju jadi kaget sabab Sirawing anu jadi lawana bet nyahueun karena titik kelemahan dirina. Satekah pola sakuat tanaga Kibaraju kudu nyingkahan panarajangna Sirawing anu ngarah kana sapasang panonna. Anu lalajo nyata Guntara ejeng Laras Anting oge Saraswati ejeng Jakasinangling katut Aji Sutra pada keketegan hatena eueuh anu tenang sabab ke Bandungan lumangsungna tarung acan bisa katingali tanda-tanda saha anu bakal punjul dina lumangsungna eta tarung. Laras Anting ngareret ka Guntara anu nangtung di gireunana bari terus nyarita. Ke Bandungan aya namanya Tukang Guntara. Sirawing jelas lain lawan anu enteng, malah ayeuna Kibaraju loba mundur ejeng nyingkahan panarajang lawan. Abdi aneh teu ngarti kunaon jadi kieu Kang. Tenang Laras, teu kudu salempah. Sanajan bener Sirawing luhur elmuna, gerakanana leuwih cepet, tapi bisa ke Bandungan ku Laras Anting. Satiap panarajang Sirawing anu keuna kana sasaran tetela eueuh pangaruh naon-naon keur guru akang. Sabab guru akang geus ngalapis diri ku kekuatan ilmu weduk banyu. Ieu mah tinggal nungguan waktu mangsana Sirawing leuseuh piakeun tanagana. Geus leuseuh mah tanagana kakara guru akang bakal merenan jiwana Sirawing. Guntara bangun anu yakin pisan kana kamampuhan anu jadi guruna. Yen Kibarujul anu jadi guruna bakal mampu ngabinasakeun Sirawing. Ya mudah-mudahan we atuh Kang Guntara Kibaraju mampu ngabuktikeun kasanggupanana. Sabab lamun nepikeun ka gagal keur diri abdi mah bingung Kang. Sabab ngan Kibaraju anu diharapkeun bakal bisa ngewujudkeun harapan abdi Kang. Tenang Laras Anting, tenang. Henteu kudu wakas salempang Laras. Kajen kalah kumaha oge guru akang anu bakal meunang. Kumaha taksing tenang Laras nya. Urang kudu yakin karena kehebatan elmuna Kibaraju guru akang. Laras Anting ejeng Guntara musirkeun deui perhatianana kana lumangsungna tarung. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kibaraju bener-bener jadi loba mundur ejeng bebalicetan nyingkahan rangsekan ejeng panarajangna Sirawing. Anu ramo-ramo leungeun kenca ejeng katuhuna nebarkeun hawa panas ejeng tiis ngarah kana sapasang panonna. Kibaraju bisa ngarti upama sapasang panona kebenangan ku panarajang lawan, panona bakal bocos lolong sabab panona memang teu kalapis ku kakuatan ilmu weduk banyu. Kibaraju mundur katuka.
mancukeun tangtunganana bari ejeng ngahegak ngatur napasna. Ki Barajul netep ka Sirawing anu mancu dina tangtunganana bari jeung nyerenge seuri, ngahegak ngatur napasna bari ngegerendeng ngomong sorangan. Edan, Sirawing tetela nyahuan kana titik kalemahan aing. Panarajangna diarahkeun kana panon aing. Buku panon aing memang teu dilapis ku ilmu waduk banyu. Beuh, cilaka lamun Sirawing terus-terusan kieu mah panarajangna. Sedengkeun kecepatan gerakna memang leuwih punjul tibatan aing. Ki Barajul mimiti kaentepan ku perasaan bingung ejeng sabil lantaran panarajang lawan diarahkeun kana titik kalemahan dirina. Kunaon kalakah ngahuleng kitu Ki Barajul? Kunaon Ki Barajul? Mikiran cau dina tangkal anu aya di kebonnya, anu can asak meureunannya. Teu naon bisirek dirujak mah, jeung bonteng. Receuh cau jeung gedang, ngeunah teh gerasok. Buyatak, ripuh di arah panon mahnya, ripuh. Ki Barajul nutupan kalemahan dirina, mun cereng ka Sirawing bari terus nyarita deui. Montong loba ngomong sadada Rawing. Lamun Sirawing memang boga kamampuan pikeun ngungkulan ilmu dewek. Urang teruskeun lumakuna ieu tarung sia. Dewek can rumah saeleh jajaten ka titik pangarti ku ilaing sia. Ayo maju deui Sirawing. Jadilah ari hayang bocos panon mahatnya. Sirawing jirimna ngajorelat deui maju narajang saperti hana tadi. Panarajangna diarahkeun kana sapasang panon anu jadi lawan. Ki Barajul usaha sakuat tanaga pikeun ngimbangan kecepatan gerak lawan, manehna jadi teu bisa males narajang. Ramo-ramo leungin Sirawing tir upama anu harirup kabeh. Ayo lawan. Ki Barajul ngagajeleng luncat ka tukang. Napasna ngahegak, kesang masihan beungeut ejeng beheungna. Manehna bener-bener kawalahan, ripuh karasana nyingkahan ancaman panarajang lawan. Kunaon geuningan kalakah ngahegak kitu geuningan Ki Barajul? Lain tarung teh hayang unggul, hayang menang teh atuh hese ari mundur terus mah lur. Kadetahnya calana morosot, beciga anu logor geuningan, kakara sidik anu mah yo. Ki Barajul muguh nafsu mah ngagugudu, mun bisa mah hayang ngalegleg jirimna Sirawing. Tapi napas Ki Barajul mimiti karasa ripuh, sabab tita tadi nyingkahan panarajangna Sirawing anu terus-terusan ngarah kana sapasang panonna. Ki Barajul ngawaskeun ka Sirawing, hatena mimiti kaentepan ku perasaan sabil antara bisa ejeng henteu ngarubuhkeun lawan. Sabab tetela dua ilmu andelanana nyatana weduk banyu ejeng aji bandawasa teu bisa dipake pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawanna. Ki Barajul ngomong dina jero hatena, Aing bener-bener ripuh ieu mah nyingkahan terus panarajang Sirawing. Bari teu bisa males narajang kanu jadi lawan. Piraku aing kudu eleh ku Sirawing. Wiwirang gede mun nepikeun ka eleh jajaten teh. Ngan lila-lila aing bisa beak napas ejeng leuseuh tanaga ukur nyingkahan panarajang terus-terusan mah. Bari jeung teu bisa males narajang kanu jadi lawan. laras anting ngareret ka Guntara. Manehna oge mimiti kaentepan ku perasaan sabil ningali Ki Barajul bangun anu kawalahan kadeseh kuno jadi lawan. Laras anting terus nyarita ka Guntara. Katinggalin aku abdi Ki Barajul buat bangun anu kawalahan geningan ka. Jadi ripuh malah kayanana, teu bisa malas narajang. Kalakang ngahegak ripuh kitu geningan ka.
Guntara narik napas panjang, manehna oge puguh teu ngarti ku kaayaan anu jadi guruna loba mundur nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Lah tenang laras. Bisa baik guru akang ngahaja mancing supaya si Rawing terus nguras tanagana. Di mana si Rawing geus leuseuh tanagana, di dinya Ki Barajul guru akang males panarajang kanu jadi lawan. Sakali si Rawing kabeunangan ku panarajangna, dilaku ta, henteu ngajeger. Abdi jadi sabil ningali kana kanyataan seperti kieu mah Kang Guntara. Moal-moal Ki Barajul ya anu bakal eleh jajaten kuno jadi lawan. Namun nepikeun ka kitu kajadianana teh, meureunnan peungeus harepan abdi Kang. Ulah waka boga pikiran kadinya laras. Pokokna mah sing tenangnya cek akang oge. Kudu percaya kana kemampuan guru akang. Loba mundur jeung nyingkahan panarajang lawan teh, sigana mah ngahaja tah laras supaya lawan kakuras tanagana. Guntara sanajan dina bibir nyarita saperti kitu ka laras anting, tapi dina hate mah manehna oge memang kaentepan ku perasaan sarua jeung laras anting, mimiti kaentepan ku perasaan sabil. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ki Barajul sanggeusna rada tenang ngatur napasna, harita ngawangun deui pasangan bari terus nyarita ditujukeun ka si Rawing. Rawing, dewek can rumah saya eleh jajaten sadeuleu. Urang teruskeun di rumahku na ieu tarung sia. Sanajan bener si Laing hebat, eueuh ti dituna lamun si Barajul kudu eleh ku jalma saperti Laing sia. Awas dia hap. Ya. Jangan kecil. Ki Barajul harita maju narajang ka si Rawing, gerak panarajang anu dilakukeunana tetela memang dipaksakeun siga anu garang katingalina. Tapi bisa kabaca ku si Rawing, kaayaan Ki Barajul memang geus leuseuh tanagana. Si Rawing leuwih ngaronjatkeun deui kacepetan gerakna. Panarajangna Ki Barajul jadi eueuh hartina lantaran jirim si Rawing jadi lingas, teu beda ti kalangkang. Ayo lawan. Saperti tadi deui bae, si Rawing ayeuna mah anu males narajang, nu jadi sasaran sapasang panon anu jadi lawan. Antukna Ki Barajul anu jadi kawalahan, nyingkahan panarajangna si Rawing anu ngarangsek terus-terusan. Akhirna Ki Barajul bisa ngarti kana kaayaan, upama dirina teu buru-buru nangtukeun sikep, geus bisa dipastikeun bakal beakeun napas atawa panonna bakal bocos kabeunangan ku ramo-ramo leungeunna si Rawing. Kesang masihan sakujur badan Ki Barajul, napasna beuki ripuh, manehna ngagajleng mundur ka tukang, bari ngangkat leungeun katuhuna ka luhur terus nyarita di barung jeung rerengos. Alah, cukup Rawing. Kula ngaku secara jujur, Andika memang leuwih punjul. Cukup Rawing. Ningali Ki Barajul sikapna saperti kitu sarta nyarita ka si Rawing ngaku kana kaunggulan lawan. Puguh be, Guntara jeung laras anting kaget anu lain di kieuna. Maranehna henteu nyangka lamun bakal kitu kajadianana. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita. Kunaon bet menta eureun geuningan lur, hah? Alah, capeknya. Jeung panon sieun bocos deui nya. Tak ge tahnya. Cek kuring oge pantarung teh capek Ki Barajul. Kuring geus ngomong ti tadi keneh nya. Kangaranan tarung mah ulah dipaksakeun. Mending keneh daang ngariung gerak. Puguh eta mah nikmat. Untung acan cilaka ye nya. Panon katojos kuramo-ramo kuring ye. Cukup Rawing. Kula geus muarek ganggu deui ka Andika.
lumangsungna ya kejadian memang ukur silih uji pangarti. Henteu kudu diteruskeun rawing. Pugu B, laras anting hanjelu anu lain dikieu na hatena. Sabab kibarajul anu dijagokeun ku manehna, tetela kalakah ngaku kana keunggulan anu jadi lawan. Sedengkeun kibarajul, manehna kudu buru-buru nangtukeun sikepna anu saperti kitu. Sabab namun teu kitu, geus bisa dipastikeun sapasang panonna bakal bocos katojos ramoleungeunna si Rawing. Tak ge kibarajul ulah waka agul ku ilmu, sabab ilmu lain keur adigung, pangabisa lain keur binasa. Sanajan sakti mandraguna bisa ngapung luhur ngapak mega ngukir langit ngareka jomantara, kangaranan salah ngalarapkeun ilmu mah matak madawa ka diri sorangan. Masih keneh untung di antara urang eueuh anu cilaka. Kumaha mun nepikeun ka aya nu cilaka? Saha anu rugi? Apanan? Apanan? Urang anu rugi mah nya diadukeun lin. Nu matak di ayeuna kahareup mah ulah daek di bibita. Da ari nu haneut-haneut mah di lembur kibarajul oge aya lin. Henteu kudu mentah haneut ka laras anting lin. Komo ieu anu batur lin. Sabab urang kudu inget lur, hirup moal ratusan tahun, lain kudu neangan musuh hirup mahnya, tapi kudu neangan dulur ejeng baraya. Tuh jadi weh ari geus tarung teh sok lapar, hayang barang dahar. Balik weh ka lembur Hayu Raswati jikan akang nu geulis jaka sinangling jang aji hayu urang baralik ka imah nya. Kita Suara Karawang 103,2 FM. Geus kitu mah, si Rawing ngajakan anak jeung pamajikanana indit ninggalkeun eta patempatan. Kitu deui Aji Sutra oge milu indit. Kitu nate dibarengan ku hate anu suka ejeng panuju. Sabab kibarajul tetela henteu mampu ngawujudkeun kahayangna laras anting. Laras anting bener-bener hanjelu hatena kitu deui Guntara. Duanana terus datang nyamperkeun ka kibarajul. Laras anting anu leuwih ti heula negerakeun rasa kahanjeluanana tumali ejeng ayana kajadian anu saperti kitu. Bener-bener abdi hanjelu anu lain di kieu na kibarajul. Ari Sugante moal kieu cadina acan aya nu rupuh, tapi kibarajul geus menta eureun tina tarung sarta ngaku tina kaunggulan anu jadi lawan geuningan. Guntara sarua milu mairan caritaanana. Bener kumaha ieu teh Ki Guru? Padahal enilik kana kanyataan mah Ki Guru masih keneh mampu pikeun neruskeun lumakuna tarung. Kumaha ieu teh Ki Guru? Kibarajul ngabagikeun paneteupna ka laras anting ejeng Guntara. Teu lila terus nyarita bangun anu rada ambek. Henteu kudu nanyakeun kunaon di Guntara laras anting. Lamun dewek neruskeun lumakuna tarung geus bisa dipastikeun panon dewek anu bakal bocos bolong ditojos ku ramoleungeun si Rawing. Kudu ngarti maneh duaan nu diarah ku si Rawing panon dewek. Memang panon dewek mangrupa titik kelemahan, sabab panon dewek mah teu kalapis ku kakuatan ilmu, nya maksude ilmu weduk banyu. Sedengkeun dina hal kecepatan gerak dewek kudu ngaku karena keunggulan si Rawing manehna memang leuwih cepet batan dewek. Laras anting netep ka kibarajul tetepan anu ngandung rasa kahanjeluan. Teu lila laras anting terus nyarita deui. Jadi ayeuna abdi kudu kumaha kibarajul? Apan ku abdi dijelaskeun sababaraha kali harapan hiji-hijina teh nyaeta salira kibarajul. Tapi ayeuna anu diharapkeun ku dari abdi teh geuningan bet kieu. Kumaha tuh abdi? Yaduka deui kumaha laras anting eta mah nya kudu neangan deui jelema anu sejen anu tahapan ajen pangartina leuwih punjul batan dewek. Terus terang dewek mangundurkeun diri ayeuna keneh lantaran memang teu mampu, sanajan dipaksakeun oge tetep dewek anu bakal cilaka. Guntara netep kanu jadi guruna. Tetepanana sarua ejeng laras anting tetepan anu ngandung rasa kahanjeluan. Jadi
urang ayeuna teh mulang ka lembur Ki Guru nyameureunnan gagal we ieu mah ye. Naon rupa anu dirarancang ku urang teh? Ya gagal deuleu. Dewek kudu maksakeun maneh nepikeun kalolong bocos panon. Nu rugi mah tetep urang deuleu Guntara lamun nepikeun ka kajadian saperti kitu. Nu matak balik ayeuna mah euy. Laras Anting jadi sedih, hanjelu ejeng ambek. Borok dirina geus ngorbankeun kahormatan diri. Kaayaan Ki Barajul ejeng Guntara salila aya di dinya, dihormat teu beda ka tamu agung. Tapi dina seuheuna tetela kalakah gagal naon rupa karep ejeng pamaksudanana. Ki Barajul ngareret ka Laras Anting terus nyarita deui. Tah, hampura Laras. Kula teu bisa maksakeun diri. Sabab memang kanyataan anu kudu diaku, si Rawing memang leuwih punjul ajen pangartina batan diri kula. Teangan deui ayeuna mah nya, jago atawa jalma anu leuwih punjul elmuna batan diri kula. Hayu miang Guntara, ulah ngadaguan datang isukan euy. Mending keneh balik ayeuna we nya. Guntara geus teu bisa nolak kana pangajak anu jadi guruna. Memeh indit manehna terus nyarita ka Laras Anting. Ieu kanyataan anu lumaku teh memang di luar dugaan Laras Anting. Akang teu bisa maksakeun diri. Jadi wayahananya hampura lamun teu bisa ngabantu nepikeun ka jucungna pamaksudan. Sugan we engke manggihan deui jalma anu leuwih punjul elmuna batan Ki Barajul. Akang pamitan ye. Tetela Ki Barajul ejeng Guntara geus teu miceun di waktu. Guru jeung murid harita indit ninggalkeun eta patempatan. Laras Anting ukur ngawaskeun, nepikeun ka henteu sadar lamun harita datang Dewi Angrum terus nangtung gigireunana. Dewi Angrum memang kahudangkeun tina sarekna ku lumangsungna tarung antara si Rawing ejeng Ki Barajul, malah nepikeun ka lekasanana. Dewi Angrum narik napas panjang bari terus nyarita lalaunan. Memang pahit ajeng peuheur karasananya ku ayana ieu kenyataan nih Mas. Ki Barajul anu ku urang dijagokeun tetela kalakah ngaku kana kaunggulan nu jadi lawan. Aca milu prihatin nih Mas. Laras Anting mun seug ti beurang bisa katara kaayaan paroman beungeutna anu beureum lantaran ambek pacampur ejeng rasa kasedih. Abi teu nyangka bakal kieu jadina Ce Dewi. Ki Barajul kalakah nyarita anu lain-lain. Anu jelas bungeun naruskeun deui tarungna lantaran eleh jajaten ku si Rawing. Anas urang ngorbankeun diri, waktu ejeng sagalana. Ari pe bet kalakah kieu geuningan, gagal geuningan Ce Dewi. Tenang Mas, tenang. Sanggep aja oge. Ieu kajadian teh memang pahit ejeng peuheur karasana nih Mas. Kajadian anu jauh tina dugaan urang. Da pugu janji sarta kasanggupan Ki Barajul mah apanan. Sakitu harus apanan dina nyaritana. Nu matak eta pisan Ce. Anu matak nyeri hate oge. Hanjelu ejeng ambek keur abdi teh Ce Dewi. Ki Barajul ukur cukup menta dihampura. Bari nitaneangan deui jalma sejen anu leuwih punjul ajeun nu mesena. Bet eueuh pisan tanggung jawabna teu ngacenan kana pangorbanan urang Ce. Ce Dewi memang bisa ngarti kana kaayaan mana salira Nyi Mas. Ngan, urang memang kedah wayahna Nyi Mas. Ieu kenyataan kudu kapaksa ditarimakeun Nyi Mas. Mun darek kumaha deui atuh, puguh memang geus kieu kajadianana. Tapi mun satapeng mayit nepikeun kaburu aya datang ka dieu Ce. Rek naon anu dilakukeun ku urang? Pikeun nyalametkeun diri urang Ce. Laras Anting jadi ngebayangkeun upama si topeng mayit aya datang, rek saha anu bisa nying hareupanana? Puguh geus eueuh anu bisa diandalkeun ku dirina. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dewi Angrum ngahuleng siga anu keur mikir. Puguh manehna oge sarua jalan pamikiranana saperti halna Laras Anting. Upamana teh mah aya datang si topeng mayit, saha anu rek nying hareupanana? Tapi Dewi Angrum henteu bisa milu bingung ejeng ngangluh ku Bang Baluh hungkul. Malah kudu bisa ngahibur atawa ngabeberah hate Laras Anting anu keur sedih hanjelu ejeng nyeri hate. Nyi Mas, ari cek aja mah urang masih kene boga waktu oge kesempatan pikeun mikir sarta ngalakukeun tindakan.
upama ayeuna ada rancang atau pemaksudan urang gagal lain ngandung arti urang kudu jadi pengasarapan nih mas kan urang pikiran deh nih mas sebab urang kudu tenang heula kangaranan hati jeung pikiran tenang mah urang rek kumaha bisa caang pikiran nih mas. Laras Anting narik napas panjang. Naon anu dilisankeun ku Dewi Angrum aya benerna. Kanyataan anu lumaku tur karanapan ku dirina dina waktu harita memang kudu ditarimakeun. Da geus puguh jelas kitu kajadianana. Ngan eta be Dewi anu jadi hanjelu ejeng nyeri hate keur diri abdi mah. Anas urang geus ngorbankeun diri. Ngorbankeun waktu ejeng tenaga sarta sagalana. Tapi dina seuneu mah geuningan anu ukur sakitu hasilna. Ibarat cul bet kala kasihan bocos panon ku si Rawing geuningan. Urang teh kedah terus-terusan bingung nih mas. Cek aja oge masih keneh aya waktu sarta kesempetan gesan urang neangan upaya anu sajana nih mas. Anu penting dina waktu ayeuna urang ulah letik hate nih mas. Komo nepikeun ka pengesarepan mah tenangkeun heula emutan urang nih masnya. Laras Anting saterusna mah diajakan asup ka jero imah ku Dewi Angrum. Laras Anting haritah teu baha nurut kana pangajakna Dewi Angrum. Peuting beuki sepi jempling, kaayaan jadi simpe. Nu kadenge ukur sora papaes peuting. Tapi hate Laras Anting mah henteu bisa simpe. Malah beuki ngagolak ku hurungna nafsu ejeng rasa kapanasaran. Sanggeusna peuting eta rarancang ejeng pemaksudanana aya dina kagagalan. Urang tinggalkeun heula kaayaan di pagoron topeng Laras. Caturkeun harita si Rawing jeung anu sejena anu keur lumampah pikeun mulang ka Pilemburan. Sajeroning lumampah balik ka Pilemburan. Waktu ngadon leureuh sakedeung, Saraswati ejeng Jaka Sinangling nyaritakeun ngeunaan kaayaan Ayu Manganti anu nepikeun ka harita acan keneh aya laratan. Kumaha tukang Rawing? Geuningan Ayu Manganti teh tok nepikeun ka ayeuna oge ieu teh. Pat masih keneh teu acan bae aya laratan ka? Abdi salempah, inggis kumaha ona. Jaka Sinangling milu mairan caritaan. Sarua ngebrehkeun rasa kasalempanganana ku kasalametan anu jadi pamajikan. Laras amah, kumaha bae atuh ngeunaan pun bojo ieu teh amah? Manawi amah aya wewengan amah, upama milari kedah ka mana milarianana, upama nyusulan kedah ka mana nyusulanana, abdi bingung amah. Sareng eta amah anu jadi salempang teh kunuju ka kandungan. Si Rawing ngabagikeun paneuteup ka Saraswati ejeng Jaka Sinangling. Teu lila terus kedalisan. Nu matak ieu pisan yeuh anu hayang dibadamikeun teh. Ayu Manganti memang kudu buru-buru diteangan ieu teh jang. Sabab cek geteran batin ieu mah yeuh nya jelas. Ayu Manganti teh bakal ninghareupan bahaya. Malah eta bahaya teh aya hubunganna jeung jabang bayi anu keur dikandungna. Kunaon ieu teh? Mani malolotot malah kitu? Kagetnya. Pedah ngomong kitu? Henteu kudu kaget. Da sanajan bahaya geus nyantong hareupan oge ari kudu salamet mah tetep we salamet. Upami laras kitu kaayaan Ayu Manganti Kang Rawing. Nah aya di mana atuh eta anak urang teh? Langkung sae wartoskeun bae ka abdi sareng ka Angling supaya puguh maluruhna ka. Nya satatuh akang geus nyaho mah aya di mana? Heuh nya ku akang we ayeuna keneh. Nya ku urang we nya ayeuna bebarengan urang susulan. Tah, jadi kieu yeuh ari cek akang Maraswati oge jang Angling yeuh. Keun, ama ayeuna anu bakal lumampah neangan laratan ngeunaan Ayu Manganti. Sedengkeun Saraswati jeung Jang Angling katut Jang Aji mah leuwih hade mulang heula ka Pilemburan. Nya bener Jang Aji teh rek milu cicing di lembur ieu teh. Si Rawing nalek ka Aji Sutra anu ditalek harita terus ngajawab. Laras Parawing, mun da bade di saha deui atuh? Sareng di mana deui abdi nyururu?
tos tegaduh deui sasaha abdi teh Parawing. Kitu oge upami kawidian. Nyari henteu idin mah atuh moal make ejeung dibebaskeun di tulungan. Teu matak di tulungan oge lantaran ngarti kana parasaan Jang Aji. Nya nuhun be atuh upami kitu mah Parawing. Atuh bilih tanaga abdi diperayogikeun di mana milarian laratan ngeunaan Ci Ayu Manganti. Abdi saega diri pikeun ngabantu. Keun bae ulah riweuh teuing sarerea nya. Keun mending keneh dipaluruh ku sorangan tapi bari ejeung panggihnya. Jeung tibatan ngabring teu puguh tapi bari ejeung nihil mah keur naon? Jadi akang marek meang deui teh Raswati nya. Jadi urang teh papisah ayeuna yeuh. Doakeun weh Ayu Manganti sing buru-buru bisa kapanggihnya. Si Rawing mere katangtuan supaya jaka sinangling ejeung Saraswati katut Aji Sutra baralik ka Pilemuran. Sedengkeun si Rawing bakal neangan laratan ngeunaan Ayu Manganti. Saterusna akhirna mah pada aya dina kasapukan. Nya tujuan kana caritaan si Rawing nu tangtu be dibarengan ku pangharapan sangkan Ayu Manganti bisa buru-buru kapanggih sarta bisa ngariung mumpulung deui. Saraswati ngetep ka si Rawing anu jadi salakina terus kedalisan, Moga be atuh Ayu Manganti sing enggal kapenak deui muli kalembur Kang Rawi. Urang bagja jeung tenang ari kangaranan tos ngariung mumpulung deui mah. Nya atuh memang eta nu diharapkeun teh apanan. Sabab ari henteu riung mumpulung mah heueuh nyaeta pabureun cai teh atuh Raswati. Ari pabureun cai nyaeta henteu ngariung. Pokona mah urang silih doakeun weh nya ayeuna mah narta supaya buru-buru tepi ka anu dituju entong wa kamikiran hayang ngariung daharnya. Ayeuna mah urang pada lumampa sewang-sewangan weh heula nya. Geus kitu mah terus jadi papisahan. Si Rawing anu leuwih teu heula ngalengkakeun sukuna ninggalkeun eta patempatan. Jirimna leungit diteureuy ku beleg-begna peuting. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin kaya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapang caana berang dinatekan makalangan tumpes segala durjana horeng jawara sajati katentreman harita ngadadak aya. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna taya mega ngahalangan gumulung rasa tabunga rasa hari wang tas ilang
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.